para mitra dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasangakeun tiasa digemakeun etang-etang hiburan pangbeberapa mana. Dongeng ayeuna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ke-75 para mitra. Ohnya nincak bagian ke-75. Aduh sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-74. Atur nuhun nu parantos noe subscribe sareng loncengna, nu parantos noe like-na, nu sering komentar, nu sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Oge para mitra nu nyawer hatur nuhun. Margi aya aya naon teh aya aplikasi nyawer dinya. Aya biasa ditoel para mitra. Aduh cenah para mitra sadaya. Hatur nuhun sakali deui hatur nuhun. Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun ayeuna nincak bagian ke-75 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ke-75. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ke-75. Mangga urang teraskeun. Harita Oded turun ti imah teh ngajugjug ka imah babaturanana nyata ngaran Salim. Kabeneran harita Salim nyampak aya keur niis ditepas bari nying hareupan cai kopi. Dina gelas meni ngebul kene. Kalacat Oded unggah bari uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos di mana, Mang? Tema Salim bari diuk nagengisen kasih si Billy. Tetas di mana-mana jang Salim. Ngajawe ka dieu ngadonrek ngabala lah. Cicing we di imah ni asa kararasa. Temal Oded harita bari alum. Da puguh keur manggih karudet hate. Nya ka dieu we atuh karasa mah. Da ku abdi ge moal disaha-saha, malah atoh boga batur ngobrol. Kamana ari si Nyai jeung barudak meni asa sarepi kieu? Oded nanyakeun pamajikan Salim jeung anakna. Keur ka akina budak mamang biasa we nganterkeun ompreng jeung ududeun. Da puguh akina budak teh teu boga nu ngawulaan di titah di dieu teu daek deui. Leuheung jang Salim mah bisa keneh ngurus nu jadi kolot, tur bisa keneh mere. Sedang emang boga anak hiji ge geus heubeut teu kakiriman pangaji sepeser penyon acan. Da puguh naon atuh nu kudu dikirimkeun ku emang. Lain teu inget lain teu nyaah kanu jadi anak. Boga duit saeutik teh be aku ongkos. Tapi kamangkukna mah ceuk baraya emang kungsi kadatangan ku ninina budak ti Cioray. Nu maksudna mah rek menta keur kaperluan budak. Nganjeng emang mah teu kungsi tepung sabab emang can balik. Keun ari kur perkura datang-datangna kitu teu jadi soal. Ngan eta we keur emang mah nu jadi teu ngeunahna teh kana hate. Ku omongan ninina budak keuk urut mitoha. Make nyebutkeun ulah hayang ngeunah sorangan, ulah hayang senang sorangan, ari nu jadi anak teu dikiriman. Atuh baraya emang teh di imah ngarasa teu ngeunah we ku caritaan ninina budak. Lamun asa kasigeung teh mah asa kasigeung atuh. Ceuk Oded nyaritakeun kadatangan ku urut mitohana. Ari kitu? Kumaha kitu? Nya bieu sakumaha nu dicaritakeun ku emang. Yang geus saya tu bedak cokot mang lah. Cek paribasana mangi dahar, teu mangi dahar ge ari katingali teuing mah beurang jeung peuting. Pana kabisa ku urang katohyan tibatan kitu. Matak jadi piomongeun ninina jeung akina budak. Nya eta ge tadina mah aya pikiran rek dicokot. Di mana emang geus boga keur ongkosna.
ngan dipikir deui ku emang saha nu rek ngurus budak. Ih, kapan aya baraya emang lain? Cek Salim bari neuteup. Bener aya baraya emang teh mangan sieun teu ridoeun we. Mangkaning budak leutik keneh. Lamun ngurus teh mah hese keneh ngurus, umurna ge kakara 3 tahun jalan atuh. Sajabati kitu mang teh ngarasa era we kudu jadi baraya. Nya dipake erana mah dumeh manehna sok merean dahar ka emang. Jadi lamun kitu teh mah keur diri emang ngadon di paraban kudu jadi baraya. Sakuduna mah emang nu ngurus manehanana. Lah, keun bae ari manehna bogaeun mah tumang lah. Mana kitu ge tanah karumasaan we manehna dirawatan ku emang. Bener ari ku kitu teh mah. Ngan emang mah terus-terusan di paraban ku manehna teh jadi era Jang Salim. Bari leuheung manehna boga keur meuli dahareun teh ladang usaha da ieu mah ladang ngajualan pakaian manehanana atuh. Ari emang rek misah tempat sok sieun manehna boga rasa diri emang mung kacicingan ku manehna. Ari emang nyarceun sewaan keur manehna can manggih atuh. Sewaeun teh ongko ti heula manehna hayang ngabogaan sewaan sorangan. Ayeuna kumaha lamun kieu emang lah kitu ge lamun emang ngarujukan bari baraya emang can aya nu amek miharep. Kumaha lamun ku abdi rek ditepungkeun we ka kapilanceuk abdi. Neta ka anakna uwa kitu ge sugan manehna can bogaeun pamajikan. Samalah kamari ieu geus diobrolkeun ka inung budak. Ceuk inung budak teh pek wae ai jinisna geus tepung mah suka pada suka mah. Cing kumaha kira-kira namang ngarujukan lamun baraya emang rek ditepungkeun jeung baraya abdi. Cek Salim bari teu leupas tina paneteupna. Nya teu naon-naon asal bener-bener we duanana pada satia rek silih pikanyaa. Tapi benernya baraya emang can aya nu miharep. Ih, sakanya emang mah berkah can aya nu miharep. Ngan ku emang rek ditalung ti heula ditanya heula jinisna. Nah geus kabiruyungan hayang boga salaki. Lamun ceuk manehna geus kabiruyungan tangtu mangabejaan deui ke Jang Salim. Nya tanya heula atuh ku mang lah. Di mana manehna geus kabiruyungan hayang boga salaki gancang mangabejaan ka abdi nya. Insyaallah ku mang rek ditanya heula jinisna Jang Salim. Temal Oded. Ari Salim harita para wargi. Sanggeus nyarita kitu teh turun ti dina dipan, tuluy ka jero rek nyician cai keur Oded. Nu teu kungsi 5 menit Salim norojol mairan cai kopi sagelas atuh Oded pokna. Ah, keun bae Jang Salim make mairan cai sagala kawas kasemah we. Puguh ari lain semah teh mah. Cai-cai atuh mang pepeurieun opieunana teu boga. Sok mang diarot caina. Temal Salim sanggeus nunda cai ngalacat deui unggah kana dipan. Keun sinarada tiis heula atuh Jang Salim lah. Cek Oded tuluy ngobrol deui ngaler ngidul. Babakuna Oded ngobrolkeun urusan usaha. Samalah make nyebutkeun tiis diri. Padahal lain tiis diri eta mah keur parang tiiseun we atawa keur parang manggih kaprihatinan. Danya kitu sok aya lalaki nu ditinggalkeun maot kudu jadi pamajikan. Atawa kudu jadi anak ngadak-ngadak nyangga prihatin. Atawa aya paribasa netes semplek nincak semplak. Katurug katutuh teh. Tapi teu kitu kabeh nu tas ditinggalkeun maot ku kulawargana jadi prihatin. Ngan ieu mah diantarana sok aya nu kitu. Awahing ku katungkulkeun ku obrolan. Teu karasa waktunya relek geus rek nganci kawanci magrib deui. Atuh Oded gancang pamitan sabab sieun teu kaburu salat magrib. Sajabati kitu karunya ku eulis Wiwin bisi arep-arepeun. Ari katamah-tamah Oded candahar ti sadatangna tas namangan teh. Cag urang tuna heula ngadadarkeun kaayaan Oded jeung eulis Wiwin. Kaselang ngadadarkeun 2 urang lalaki nu padumukanana di luar kota Bandung. Samalah kacida jauhna ti kota Bandung. Eta para mitra 2 urang lalaki kaayaan ngarora keneh teh keur ngobrol meuni uplek naker. Tapi nu saurang mah dina nyaritana dibarung ku pasemon semu nu keur ngandung bang baluha teh. Si horeng 2 urang lalaki nu keur ngobrol teh Cep Hardi jeung si Sadut alias si Toed Mang Sadut. Ari nu alum bae nya teh Cep Hardi sabab tas nampa surat ti kolotna. Ngabejakeun perkara eulis Wiwin nu dipiharep ti Bareto. Geus teu aya di kolotna Cep Hardi. Atuh Sadut alias si Toed pokna.
hidup eta saur tuang ibu dina serat teh kumaha Kang Aden? Sadut terus neuteub. Nya dina surat nama ti indung kuring teh ngabejakeun perkara Eulis Wiwin. Geus eureun digawena tur geus pindah. Ngan teuing pindahna pindah ka mana sabab ku indung kuring teu dicaritakeun ka mana pindahna. Waler Cep Hardi. Si horeng tas nampa surat ti ibuna nyata ti ibu Komala. Ngawartoskeun Eulis Wiwin geus kaluar digawena tur geus pindah. Serius tuh Kang Aden lah. Ulah diangemutan teuing perkali Eulis Wiwin mah. Mana kitu ge tos kapalai anjeunna, atuh Kang Aden pilih tos palai kagungan garwa mah. Matak naon tuh jantenkeun, ceuk Sadut. Rada ngawawadianan ka Cep Hardi. Jadikeun ka saha? Sumuhun eta mah ka saha we hiji di antawis dua. Nah bade kaneng Dedah, nah kaneng Juwita. Tema Sadut. Di ditu nama para mitra nuduhkeun pijodoeun. Kuring mah tibatan boga pamajikan ka Dedah atawa ka Juwita, kaden teu boga pamajikan we. Allah boncenang herang deing. Aduh. Nah, di Kang Aden sasauran teh. Ngangenyebatkeun sawios teu kagungan garwa sagala. Ulah kitu Kang Aden pamali. Kapan saur sepuh ge teh aya nu beunghar lelengohan su. Piraku Kang Aden salalamina moal kagungan garwa onaman. Sareng deui Kang Aden naon kakiranganana sun. Ngadamal nuju penghasilan ageng. Irubu rama sakitu jemarna teu kirang kakirangan naon-naon. Mana sinakeun saperos Mang Adut atuh. Pantes moal aya nu sukaeun oge jalan Mang Adut mah kasebat nu heureut pakeun pungsat bahan. Sangem cohagna maliuk eueuh ragap taya sumuhun. Pami sumuhun, alah gegeleun teh mah. Muhun, sumuhun. Janten teu aya pisan gegeleunana Kang Aden. Rajun ge gegeleun istri mung ieu we nu ngajen awal boncenang dina punuk sumuhun. Sebat pupunakan teh ya. Sadoh ting aduh. Rajun Mang Adut gaduh gegeleun. Tapi cocokan istri pupunakan sumuhun. Cek Sadut. Da puguh geus jadi adat kakurung ku iga tukang gede banyo tukang heureuy. Sigana teh lamun teu banyo teu heureuy teh panasaran. Kalawan Sadut pokna. Tak kitu Kang Aden lah. Sangem abdi ge langkung sae engal we kaungan garwa. Supados aya nu ieu ngamemenan siang wengi su. Kuring ge pasti rek boga pamajikan man moal ka Dedah moal ka Juwita. Sabab sacongobuk ge eueuh jorojoi suka. Duh pikitu sabade ka saha sun? Kaneng Dedah moal, kaneng Juwita moal. Eueuh deui pilihan hate kuring mah tibare toge lintang ka Eulis Wiwin. Aduh, ampun deui. Gusti, janten Kang Aden teh palai ka Eulis Wiwin wae kitu. Cep Hardi keukeuh palai kagungan bojo ka Eulis Wiwin. Sakitu ku ibuna diwartoskeun, teu aya oge malih ibu ramana ti kapungkur teu ngarujukan. Cep Hardi miharep ka Eulis Wiwin. Para mitra kaum dangu, Cep Hardi sakumaha nu kauninga keukeuh peuteukeuh palai kagungan bojo ka Eulis Wiwin. Sakitu ku ibuna tos diwartoskeun teu aya oge malih ibu ramana ti kapungkur ge teu ngarujukan. Cep Hardi bade miharep ka Eulis Wiwin. Gusti, janten Kang Aden teh palai ka Eulis Wiwin wae kitu. Keur kuring mati bare toge eueuh deui pilihan hate lintang ti kamanehna nyata ka Eulis Wiwin. Waler Cep Hardi tetep kagungan harapan ka Eulis Wiwin. Lamun tukuh teh mah Cep Hardi tukuh. Gusti, dek boncenang herang ding Aden. Aduh. Menikah ke apa teh sunuh palai ka Eulis Wiwin bae sun. Kapan saur tuang ibu ge dina seratna parantos teu ngadamal di tuang ibu kalian parantos ngali. Sajabati kitu kapan ibu rama Kang Aden teh teu ngarujukan sun. Sangem cohag nama ibu rama Kang Aden teu ridoeun kaungan mantu ka Eulis Wiwin kitu. Teu ridoeun saha teh inung bapa kuring da kuring mah tetep rido tur suka ka Eulis Wiwin. Kapan parantos ngali? Keun bae pindah ge da moal burung di Paluru ku kuring. Dina pindahna ge moal kaluar Pulau Jawa sugan. Samala teuing isuk teuing pageto ku kuring di Paluru ka kota Bandung. Cenah eta Mang Adut rek milu maluru Eulis Wiwin ka Bandung. Naon ayu? Moal milu teu naon-naon cicing we di dieu. Ceuk Cep Hardi. Teras ka jamban bade abdas jalaran teu acana tepan asar. Ari Sadut alias si Toed waktu dununganana ngaleos teh gegerendengan sorangan dina teras. Beuh, meuni teu beunang disisilihan eta batur.
kekeh peteke hayang kajodokeun ka Eulis Wiwin. Abong kena Eulis Wiwin meni ewoy. Padahal awewe nu ewoy teh lain Eulis Wiwin wae pasti loba, kadangkala aya leuwih ewoy batan Eulis Wiwin. Nya ane teh Eulis Wiwin. Hade daya sedotna nya. Kawasna Cep Hardi lamun ningali rupa jeung pangawakan Eulis Wiwin. Moal teu carengkat sabulu-bulu. Dan nya tuh tieu lagi basa aing dibawa ku Kang Aden ka Bandung. Ningali rupa jeung pangawakan Eulis Wiwin meni ser-seran atuh. Komo ningali pakulitan jeung giplek cenol biritna. Duh aing meni ngadak-ngadak cengkat. Hihihi maya teh cengkat cenah luhur. Aduh. Ki Karta mah sok salah harti, salah sangka segala rupa teh. Ulah waka seuri Ki Karta. Naon cengkat teh Ki Karta? Kuring mah nyebutkeun cengkat teh cengkat nangtung. Aduh. Memang Eulis Wiwin cek cohagna mah geulis kawanti-wanti edah kabina-bina. Patut teu nganyuk rupa teu nguyang. Herang boncenang katur tuurna. Ari aing ka saha atuh boga jodoh teh meuni hararese naker. Mika hayang ka dieu lanyun. Mika hayang ka ditu ngabulasin. Eleh keneh ku jenatna nu jadi aki we boga pamajikan geus 8 kali. Teu kaop ngareret awewe terus awena ngalemehan itu heueuh. Awewe teh ngalamehan. Malah ti heula kungsi dipikahayang ku awewe nu geus boga salaki. Jeung nu mere rejeki teh lain ti aki ka awewe tapi awewe ka lalaki. Heueuh ka si aki. Ku dasar kitu harita aing nanyakeun kana jadi indung ceuk uing teh ma. Ari si aki boga naon meuni loba pisan awewe nu barogoheun. Ceuk nu jadi indung si aki mah bogan tali rema cenah tali Roma. Ngantara dibabawa tali Roma teh. Ari henteu init-initan mah sok disimpen we di goa. Uing nanyakeun ka si aki mah siga kumaha tali Roma teh. Tali Roma teh siga tina kolor cenah. Tina lama keneh kira-kira segede cinggir. Di mana tali Roma dibawa heug urang nyigeung awewe teu boleh nuturkeun. Dina hiji peuting uing ngarayap ka goa. Tuluy atuh. Susur sasar parang ngarampa lamak. Ngalumruk di gireun jubung. Kabeneran dina lamak nu ngalurmuk teh aya nu ngagebay. Ieu sana pencingir. Teruba nu dipikir deui gancang we eta tali nu ngagebay teh. Heueuh diteuk-teuk ku arit. Sabab panjang teuing jeung sieun ku si aki lilir. Geus kitu mah diasupkeun kana jero baju tuluy sare. Isukna uing init ka deukeut pengkolan. Parang tepung jeung saurang budak parawan katelah si Jeme. Sanggeus deukeut si Jeme disigeung ti gigir. Dari gantawang teh si Jemeh kalah nyerekan lak-lak dasar. Samalah nyokot batu. Atuh uing teh gentak lumpat manehna ngabeberik bari maledogan. Datang ka imah nu jadi aki nanyakeun ka kuring pokna teh sadut. Ari tali kolor calana sontog dewek diteuk-teuk ku ilaing dipake tali pangal cenah kitu. Atuh uing teh beulenyang we lumpat deui. Tuluy nyompot di jero leuit sabab boga aki galak. Jeung bisa kana gerak pamacan. Waktu uing nyumput di jero leuit teh disangka ku kuring mah tali Roma teh ditinggalian. Ana breh teh nyawe celana kolor sontog si aki. Geus kitu tuluy we dipicieun ka solokan. Bari uing ku kulutus. Duh, masyaallah teh. Dasar nasib si adut we goreng ku kulinciran. Tali kolor celana sontog si aki disangka tali Roma. Daek boncenang herang deui. Akhirna mah heueuh jadi seuri sorangan ye. Kitu. Gegerendengan si sadut alias si Toed duluy ngaleos ka cai rek bebersih. 3 poe ti harita para mitra sadut aya nu nyusulan. Ku saurang lalaki cenah mah kudu balik heula ka imahna. Atuh sadut sanggeus bebeja ka Cep Hardi teh. Teu hararese gancang ini. Tapi ari tepi ka imah teh nyampak semah saurang lalaki si Horeng Barayan. Para wargi anu mulia, harita tayalian maksudna Barayana Ki Sadut teh datang hayang panggih. Dumeh geus aya kana 2 taunna teu panggih. Sajabati kitu Barayana Sadut keukeuh hayang dianjangan samalah make mere duit sagala keur ongkosna. Kitu deui indungna Sadut dibere atuh Sadut tumanya bari neuteub seukeut kana beungeut Barayana. Eta pangna akang kudu ka ditu teh ya naon jang? Sok sarareuwa se akang malah ceuk Sadut bari neuteub. Kalawan Barayana nemalan rada mesem. Mawi maksudna mah yang kaanyangan ku akang.
lain ari abdi rek ngahurmat mah atuh sajabat kitu aya keperluan penting deui. Atuh keperluan penting mah tuh caritakeun ayeuna we ngarakasaksian ku indung akang nya mah, ceuk Sadut. Bari ngareret ka indungna atuh ceuk indungna pokna. Nya kahayang mage kitu caritakeun ayeuna. Ngan si Ujang keukeuh moal waka dicaritakeun di dieu cenah. Eta meureun si Ujang mah jeung pamajikanana hayang kaanyangan ku Adut, ceuk indungna Sadut. Atuh ceuk barayana deui. Tah muhun kitu maksud anu utami nu abdi ge Kang. Abdi sareng biangna barudak teh hayang kaanyangan ku akang. Nuhun pami sareng uwa ka dituna supados uninga tempat abdi. Eta iraha Kang kudu ka dituna teh jang. Teu langkung akang we bade ayeuna sareng abdi mangga bade enjing nyalira mangga. Dan abdi mah ayeuna teh bade wangsul deui. Ayeuna mah akang ge can bisa mere katang tuan isuk pagetona jang lah. Saurek bebeja heula kana jadi dunungan. Atuh kaidinan wae tang tu akang ka ditu teu kaidinan moal cigana mah. Cek Sadut trek bebeja heula ka Cep Hardi. Mun eta mah kitu atuh Kang lah abdi moal lami ya jalan bilih kasontenan di jalan deui. Mengupami akang teu kawidian kudu janten dunungan kedah nyeratan ka abdi supados abdi sareng pun bojo henteu arep-arepeun. Insyaallah ku kitu ku kieu akang ngabejaan ku surat lah. Tapi rek nitahan we nya di surat nama sabab akang mah da BH lah. Lain BH tutup hariku lain bungkus hariku. Tapi BH teh singkatan tina buta huruf. Alias teu bisa maca jeung nulis, ceuk Sadut ditungtungan ku seuri ngahehe. Atuh geus kitu mah kapi adina Sadut pamitan rek balik. Kitu deui Sadut teu lila balik deui ka Cep Hardi. Cep Hardi barang ningali Sadut datang teh nanya bari nilepkeun koran. Aya naon disusulan teh Dut? Ya aya kapirai di Bandung Kang Aden maksana mah saja silaturahmi. Kapun biang wiretos hampir 2 tahun teu tepang. Saja biti kitu abdi dipi orang ka Bandung sulu ka bade naon mung saur anjeunna teh kaperluan penting cenah kitu. Temal Sadut bari gek diuk dina kursi. Teu ditanyakeun aya perlu penting teh naon. Ditaroskeun ge teu ngawartoskeun atuh da. Aduh saur anjeunna teh engke we cenah di mana abdi ka Bandung diwartoskeun kitu. Arek dibere pijodoeun ari nyebutkeun aya penting mah teu dijelaskeun ayeuna mah, ceuk Cep Hardi bari mesem. Yah Kang Aden mah masih jodoh ka saha atuh. Nya mere pijodoeun meureun ka Adut. Insyaallah ting. Kang Aden mah jah bade masihan pijodoeun ka si ka abdi. Sapi istrieuna anu kerasa gaduh caroge ka abdi. Nu sakieu pihinaeunana bari teu aya kagaduh. Neme atuh nyampeurkeun ge ka istri tos ngaleos manten kalayan saurna teh menyihau teu anyut. Cek saha awewe disampeurkeun ku lalaki ngaleos bari nyarita kitu. Sidik barudak awe ayeuna mah harideng sok nyampeurkeun sorangan ka lalaki. Tampolana can aya pertalian ge geus daek gagendengan. Geus daek dibawa ulin ku lalaki. Tampolana teu kurang-kurang tahan uji mah. Aya nu wani kawin samemeh nikah akibat tina kumpul kebo teh. Kang Aden mah aya nu aneh-aneh bae majar teh. Ain wani kawin samemeh nikah kumpul kebo segala. Naon bentenna kawin sareng nikah? Kapan sami teh? 11 12? Nya beda kawin jeung nikah mah. Bentenna kumaha Kang Aden? Maneh malah teu kudu dibejar wias kudu dibejar wiaskeun bae. Kalau selain geus dewasa we berat nyaritakeunana lah. Si kadengin ku budak ieu mah. Rusia 17 tahun ke atas. Daek poncenang herang deui. Panjang teh sanes kadinya losnya, aduh. Ngartos tu aya Kang Aden lah leres Kang Aden. Aya kajantenan kitu teh akibat tina bebas ting pergaulan su. Akhirna janten boncenang herang su. Nya tapi barudak awe ge kumaha budak awewena Dut teu kitu kabeh. Nu wani kawin samemeh nikah, nu parengkuh maloba, teu parengkuh sok aya deui. Pikeun ngahinarkeun kajadian kitu nyaeta nu baris ngadatangkeun wiwirang di kolong catang. Lintang ti kolotna kudu bener-bener ngaping jeung ngadidikna ka anak awewe babakuna mah kanu rumaja. Ulah meunang liar ti peuting. Lain teu meunang ulin ngan teu meunang teh kaluar ti imah geus peuting. Nyata bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Keur pihak lalaki teu matak jadi ngamenyan koneng alias wiwirang di kolong catang. Tapi keur pihak awewe wirang. Cek Adut teh manaon geuning channel kitu. Oh, sumuhun. Meuli channel di kalapaan Kang Aden. Artina
Lah Kang Aden ni kada disudakeun pisan. Sumun ngajenol guna genol bapaan akhirna janten boncenang herang. Ampun deui. Cek si Sadut para wargi sadaya. Make ditungtungan ku seringahi. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Harita atuh Cep Hardi nanyakeun. Jadi kumaha atuh adu trek ka Bandung? Mawi pun adi teh mun ipat-ipatan pisan ulah teu angkat cenah Kang Aden. Yang teh mah teu langkung Kang Aden lah. Nah make teu langkung kuring sagala dan unitah nage Kang Amang Adut. Ih, sumunu dimaksan mah teu langkung Kang Aden teh upami kawidian su. Pami teu kawidian mah moal jan abdi mah kasebat janten padamal. Ari janten padamal mah kapan teu tiasa sakamakama, teu tiasa sakahoyong nyalira sanes. Sanes. Allah boncenang herang ding. Ayuh. Sok resep we pamininggal Kang Aden. Tos resep heureuy teh deuh. Ka abdi ge meni asa plong cenah. Teh sapros tadi we sareng nu kapengker-pengker alum sapertos. Langit menung bade hujan teh. Tah kitu we maksud abdi mah ti langkung Kang Aden teh manawi kawidian su. Eta rek lila di Bandung. Ah, lami bade naon paling-paling ge mung sawengi su. Enjingna mah bade wangsul deui we. Nya kur saeuting mah tuh barang we jeung kuring. Kuring eda ti mangkukna hayang ka Bandung nya eta rek nanyakeun perkara eulis Wiwin kanu jadi inung. Di mana cicingna sugan we nu jadi inung kuring nyahoeun padumukanana eulis Wiwin. Da ku pangrasa kuring mah kawasna moal jauh ti Bandung teh. Janten Kang Aden ge bade ka Bandung nih. Sadut neuteup kana ararai Cep Hardi. Nyare ka Bandung sama rencana mah ti mangkukna keneh. Aduh. Nya nuhun we Kang Aden bade angkat ka Bandung mah sakantenana tuh sidang heula ka rompok pun adi su. Ti rompok pun adi sareng kasepuh Kang Aden sareng su. Jaran abdi mah hoyong tepang sareng sepuh Kang Aden. Da sumuhun dupi angkatna bade iraha Kang Aden. Cek Sadut. Meni atoh rek bareng jeung nu jadi dunungan. Nya lamun eueuh halangan mah urang isukan we sabab poe Minggu. Kajian poe Senin balik urang nyubuh we supaya datang ka dieu. Atuh kuring isuk bisa keneh digawe. Waler Cep Hardi atuh geus kitu mah teu loba obrolan deui. Harita Cep Hardi teras ka jaman Ari Sadut ngahaneutkeun sangu. Waktosna seep.